halawan dina kaayaan sehat walafiat. Kahila sholawat niwah salam mugia salamina ngocor ngagolontor kajunjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapara keluargina, kapara sahabatna, tabi'in-tabi'itna, tudugi ka urang sadayana salaku umatna akhir zaman. Mugia sadaya ajaran mantena sing natrak janten syafaat pikeun umatna saalam jagat. Hadirin anu simkuring dipikareus satu acan simkuring medarkeun diantara langkung dipayun ngahaturkeun nuhun margi parantos dipasihan waktos dina ieu tempat kanggo cumarios. Namun cumarios simkuring teh sanes maksad bade mamatahan wajah kamari. Da simkuring yakin ibu-ibu payunan simkuring teh sanes meri tapi estu ning jalmi anu luhur ku pangarti. Hadirin anu simkuring dipikareus simkuring ge bade neda sihapunten boh bilih mah dina ngadugikeunana teh sapertos jaka sumbung lewat macet alias teu nyambung sakedik-kedik acan tawakuf anu kasuhun. Hadirin anu simkuring dipihatur anu simkuring dipikahormat dina ieu kesempatan simkuring baris ngadugikeun diantara anu materina teh nyaeta ngeunaan naon ari anu janten tujuan pendidikan teh. Anu kahiji nyaeta ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13 anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna akramakum indallahi atqakum. Sanya-nyana anu paling mulia di payunan Allah, sanya-nyana anu paling mulia di sagigireun Allah atqakum nyaeta jalmi-jalmi anu tarakwa. Salajengna anu kadua ningkatkeun kacerdasan katerampilan anu saluhur sareng bakat tabiat urang sadayana. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah Al-An'am ayat ke-135 anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim i'malu ala ma kana lakum prak aranjeun gerami gawe sacabak-cabakna prak aranjeun gerami gawe sesuai jeung kamampuan katerampilan anu dipiboga ku aranjeun masing-masing. Salajengna anu katiga anu kapilu nyaeta mere atikan didikan ku budi pekerti anu pinuji. Ting urang kalih urang sangkan miboga hal-hal anu tadi. Hadirin anu simkuring dipihormat, mudah-mudahan Allah masihan kemudahan ke urang sadayana pikeun urang tiasa ngahontal naon anu janten cita-cita nagara urang ngalangkungan tujuan pendidikan anu tangtos eta sadayana teh janten harupan urang sadayana. Hadirin anu simkuring dipihormat, mung sakitu anu tiasa kapihatur tutus langkung ku parhalan bobok sapanon carang sapakan pondok nyogok panjang juga neda jembar pagampura di sadayana. Naon rupi anu parantos simkuring didugikeun mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana. Akhirul kalam albiru manitaqo fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.